Sampurasun baraya saung wayang daraut ayeuna urang ngaropea wayang golek Bima. Tah, Bima atanapi Bratasena. Saleresna seueur ieu teh nami-nami landian Bima teh. Di antawisna beuneunan Bima, teras Bratasena, teras naon deui kitu baraya da seueur atuh nami wayang golek Bima teh, tokoh Bima teh manawi gitu uninga sok mangga urang ramekeun di kolom komentar baraya. Tah ayeuna ieu teh kuring nuju ngabaladah teu nepi ngabedah ieu wayang golek Bima. Tah kieu meureunan versi kuring mah tah saacana meureunan engke ngabeungetan teu nepi teras ngukir teh da ieu heula payunkeun baraya. Abeh naon ieu teh abeh katingali gitu dadeg pangadeganana teu nepi rengreng sareng naon tagogna gitu, tagogna hulu wayang teh engkena katingali gitu. Nya kapungkur mah nuju awal-awal naon ngeureut teh da kuring osok tina beungeut heula malah mah tara di bakalan-bakalan acan beungeut we ti heula kitu. Teras meureunan engkena tos kapanggih beungeut teras urang kana mahkota gitu. Tapi hasilna teh henteu ieu nya henteu nyari gitu kadang-kadang karena tungkulna ge kirang gitu. Tah eta mah meureunan prosesnya, proses jalmi gitu. Tah beuki dieu meureunan kudu aya perubahan urang teh dina progres, dina naon, dina secara kualitas, dina tagogna oge kedah aya peningkatan baraya. Tapi paranene kitu urang berproses teh ulah naon disebatna, ulah nyesel gitulah, ulah era bilih gitu aya nu ningalian hasil karya urang kapungkurkeun we eta janten ieu naon disebatna teh, jejak urang gitu tah bahwa meureunan salila ieu teh hoyong naon disebatna teh, hoyong ditarima ku masyarakat teh karya urang teh da ngaliwatan kitu heula meureunan da dihina mah gitu, dijejeleh mah keun we tah ieu mental meureun anu berperan baraya. Upami epes meer urang moal mungkin ieu moal mungkin berhasil teh baraya da sagala rupa oge meureunan ngaliwatan hese cape, susah payah kitu nya. Sarengna deui meureunan proses eta teh urang pikeun bercermin gitu naon disebatna teh, sing janten pengalaman gitu tah baraya sabab guru nu paling hade teh nyaeta pangalaman. Kitu oge lamun urang daek muhasabah gitu. Koreksi, evaluasi meureun jejak-jejak urang gitu tah baraya nya. Tah ieu teh teu karasa geus bade ngabentuk ieu teh. Kantun meureun engke urang kana tahap anu salajengna baraya, naon tahap salajengna nyaeta seueur keneh ieu teh panjang keneh. Panjang keneh lalampahan teh hoyong nepi ka beres teh meureunan da pantes meureunan upami pesen wayang teh sok lami da kieu meureunan manual dan teu ngangge mesin. Ieu mah mun cara cek bahasa legeg teh mah handmade teh, pure gitu, kreasi leungeun we kitu. Naon disebutna hasil karya tangan gitu. Janten paling make mesin oge keur ngabolongan paling oge tah ieu ge ayeuna meureunan ngangge bor sareng sanesna. Da ari selebihna mah da kieu we ngangge tangan gitulah, perkakas anu sederhana tah urang pungkas heula dugi ka dieu nya kin urang lajeng kana part anu salajengna. Nah kitu meureun baraya sakali deui hatur nuhun ti sim kuring saung wayang daraut cag.